marana ujal hiji acan itu sinarian. Hah, mau balik datang si ieu main sok ngalieureun. Wah, kenal lah ini. Derek kieu we, natas di mana? Alhamdulillah cager. Dataran nyambung ngomong jeung si ieu mah aing mah. Nah, teu digawe kalah ka ulinuan si kieu ti barang. Beli kopi wa. Warung. Aing teu gablek duit, aing disarua sih satadi hayang ngopi. Kan urang dae kopi mulai kopina itu ka warung. Urang ge tita tadi ge teu ngopi, eueuh. Urang rek kita ka warung. Nah, jeung ente mah tara nyambung aing ngomong teh aing mah. Penganjuk heula ka warung. Eueuh duit, aing mah tara nganjuk. Wae di dieu teh mah ka warung. Eueuh duitna. Oh, tuh urang rek kita warungnya. Jakeun we cek baroyok tuh bayar tamanya. Ya tuh ini Pak, urang. Montong nganjuk ke aing mah tara nganjuk. Haruh, jeung nu budak ngobrol aing ka kaler mana ka kidul. Aya euy ku aing diajak musik sih. Suar boyok ku aing. Aing dijereun nang mulih aus pisan ya aing. 4.750.000. Nganyet. Bukan mah aja mantap. Ka mana us, Le? Aduh, kebeneran. Teh useup di mana we? Bangsat yuk. Itu tuh di handap eta kamari lerena loba. Teh Anu bener sih. ih, sumpah wa. Asli. Aslina urang mah. Aku naon? Urang itu aya pada alus ti Uni Soviet nang mulih alus pokona mah. Waduh, cedek kumaha. Ini sok Kamari ge lumba-lumba beunang kurang mah teh gimana mulih 4.750.000 ya. rak ledak. Geus ka mana wae geus bebledagan geus petasan beubet. Nu bener rek bisa ka mana teh aing teh? Ah jeung urang pokona mah ya itu loba sih wa kamari teh aya nu menang 7 kintal setengah. Rahul teh gede-gede teuing 7 kintal setengah nang nguseup di mana? Sebenarnya sih lain nguseup eta mah sosokna di alapan saata eta laukna mah beunang kabeh. Heuh ayeuna nguseup ka mana nu benerna? Geus dirancang wa euy urang teh ti kamari euy penasaran lebih goong wa. Laukna gede. Atuh si Bagong ajak soalna aing teu bisa ngalaeupanna aing ngalacacing gila. Lah aing mah lieur kamari ge aing disiksa ku ninina euy si Bagong teh. Sasangklong ninina. Sigara ada kumaha euy tarik. Bedul. Main habak we eta mah bu. Bingung aing mah nyampurna kumaha carana aing. Ai kitu aya keneh nini Darmina ayeuna di dieu. Aya. Kan urang lamun ka dinya sapalaru urang yang meureun setik-setik we leumpang da paur euy. Aka deuleu teh eta mah siga sareuh budak hayam. Anu paur we. Wah tah. Alah moal. Daguan sakedeung aing nyokot jejer heula. Oh sok atuh Pak, didaguan di dieu ya mi barang. Aing menang lauk. Aing jejer teh. Pokona mah aing lamun teh jeung si Bagong mah soalna aing ini ngalatok singet teh becus aing. Iya lah guys. Ya apa tuh? Ya. Oh. Wah, warung lagi tutup, Pak. Ek nutup ek naon kajian teuing. Syukur nutup mah syukur. Nang kagira mah teh nya, ya. Naon wa? Iya tadi hayang ngopi cek aing teh aing teu boga nang ek nganduk cenah ka warung ku aing diulah-ulah teh. Wae ngopi di. Nah, hari ayam mah meureun sugan gitu kan dari omong. Geus ngurus-ngurus we kopi aing teh keblek duit tiap lah nguseup. Ayo ya tuh. Nah, si goblok kemana mangkeluk? Bagong, sia ke mana? Pabalas kieu mau mesan si kokom sarwana. Cenah ka dia goblok 10 kemana anak? Goblok teh aing deui goblok. Ieu teh ka mana barudak? Bagong, sia teh ka mana? Lieur aing mah nyeureun jelema ieu ye, gua buka itu model kieu 10 we. Ruksak sa Indonesia pusia kabeh. Bagong, asia, nanan manuk itu patut koplok atuh. Pancena kudu nangan sulu jeung neurakeun ye. Bagong, karena sama manuk itu patut. Pan ku aing teh gegebit teh heula, mun aing ngomong teh, kita sasapu pan ku kuring teh, mana teh? Mangkeluk sia goblok. Oh kanya ho mana mah. Cok gubuk itu sia. Oh kabulu, cok pake mana? Bawa ka itu sia goblok, tepak itu gubuk sia. Bapak kita di sepatu tuh. Gawe kabulu. Duduk.
si Bagong dulu berbicarekan ku Nini Rabi. Mandi. Anjing. Wah, beak eta mah awut-awut. Bang, sok tuh dah, saya tak sesakutan. Gue mau busnya koplok. Nggak cocok banget saya teh, geran teh. Bokeh cuma seruan koplok. Bagong. Aduh, ieu aing kumaha? Plok. Goblok. Kan ngomong Bagong. wae. Dasar si Bagong eta gubung sapu, saya teh koplok. Sok gubung sapu na koplok atuh buru ka dieu saya teh. Nah, gitu koplok itu. Sok lain papalayan lempang gitu tuh sapukan koplok ini. Hese si teh. Awak digedekeun saya teh nyatu patah koplok, bocor guntung. Bang. Euy, wong usep payat pangalakeun cacing. Bunga tadi ge dicarekan ku Nini. Ya, gablek Nini kitu mah gamplang kehet. Aduh, sieun. Doyok, mana kurang ajar saruana jeung si Sule. Awas sain cuaing diajak usep-usep koplok. Ku aing dua dana digalain sia tinggalikeun ku aing mah. Teu ningali sadel salaing mah, teu ningali si Doyok, teu ningali si Sule. Dala ku aing sia koplok. Aja di ngamuka aing. Ieu mah Nini teh cekekeun tetelo. Soak lah, mau balik. Siap lah. Nah, saya tahu. Nah, Doyok. Nah, siapa nyebut gitu ka aing? Ini bukan tetelo. Wah, sia nyebut ka aing sia. Koplok. Sia sama koplok, ku aing teu banget sia. Awas ku aing sia Doyok, ku aing sia. Doyok, ulah kabur koplok ku aing tinggalikeun sia. Teu ningali sa ku aing mah. Sule, sia koplok pembawana jeung si Doyok saruna incu aing dibaya tebalik ku sia koplok. Nini Darmi, sia geus peot ku aing besar di jeung kulit dog. Sia goblok galak teuing sia. Doyok, sia benteng kabur Sule. Ku aing diberi sia diladenan, ku aing nini ge tah, aing mah nini ge tah. Dagakan sia koplok. Doyok, sia koplok. Doyok, sia koplok ku aing mati. Kurang ajar, sama Doyok ku aing tinggalin Doyok. Doyok sia koplok ku aing sia. Rabi. Koplok, ku aing sia awas sia. Koplok sia. Koplok sia koplok. Ku aing sia. Awas sia. Aing Kayu nu gede mah yeuh. Akurat. Aduh, si koplok teh. Awas ya Doyok. Wah, ini baca Doyok. Kurang ajar Doyok asa ka kolot kitu sa Sule. Doyok, tinggalikeun ku aing sia ge. lebok sia Nini. Awas ya Doyok. Sule, mun papanggih jeung aing tinggalikeun ku aing mah. Imahna diapungkan ku aing mah bahaya karep sia koplok. Kali Sule. Kan ini si Bagong kudu, si Bagong mah kemana ya? Yang tadi teh kabur dah. Aduh, Kabur. goblok Nini gitu. Ya, kenaon mana ya? Ya, wae wah, kerja balik wah. Aduh, ya euy, beneran panggil jeung maneh? Cager. Alhamdulillah wah. Alhamdulillah, Pak. Bogotak ieu kenaon? Ah, nu jeung nagobek ieu. Wah, Ya. Urang pan kagok bieu teh ini. Ya, Nini Darmi. Bieu teh kasetrum. Jegang sia ye. di mana kan setrum nama Doyok? Sini Darmi teh. Wayahna di imahna sampeurkeun urangna kagok nguseup ke janjian. Enjung gowat. Heuh atuh. Udah karunya jegang bukan nama watir ampun lagi aing mah. Heuh jeung buru-buru lumpat. Wah ini gawean celebok aya. Pasti ada dewe ini. Edan ini teh Mas. Siapa ya? Aduh, Nini aing galak-galak teuing. Wadoyo ka mana nya euy? Bagong. Namanya bisa aya di dia, Bagong. Aing kabur wa, ek melu nguseup wae. Heuh, iya apa tuh? Gablak Nini kitu mah kudu di-endrin. Ya, nguseup aja ayo. Naon? Bagong. Iya, Bagong gablak Nini kitu mah cak anu setrum sia teh. Aduh, si koplok teh Doyok, si Doyok aing menyenul di bading koplok tinggalikeun ku aing mah koplok Doyok, Sule. Tentegan ka aing teh, kan ini kieu patut. Rasakan ku aing mah sangke mupanggih deui ku aing koplok.
Oh, wah, ning setrum wae gitu. Mantap kayak bisa modar. Sia dibui engke. Montong. Nah, teh kitu, Bagong. Wah, heeh. Barang ge bareak. Di iman sia cok juga cunu hulang-hulang kuas nu. Pengen gentong ge paru posnya. Jadi sok ngamuk kayak gitu ya. Sok ngamuk pogo. Aduh, nah Sawa. Kumanyi. Aya tamu. Aduh, kakarek nguseup. Tuh. Oh, heuh katuh. Gong, wah. Oh, Aing mah moal ilu nguseup dah aya tamu cenah. waduh, waktu gagal maning meureunnya, Wak. Ayo wae nguseup rek balik deui. Ah, kita mending kene balik dia lah, lu balik lah. Geus. Ya pati aing aya tamu cenah. Oh, iya apa tuh? Ah, aing mah gagal maning, son. Isuk. Aduh. Teng-tengan si koplok si doyok kan sering tak kolot pe koplok si si doyok ni sule. Ini. Nah, saya koplok. Bejana si Mang Doyok cenah kasetrum ini. Lain aing di banding ku si koplok tinggalikan ku aing mah. Sia terus halus koplok. Dia ada sana koplok minta. Baku ari ke saya dantes ya. Danu sia terus